Alhamdulillah. Aduh, apa? Sehat, alhamdulillah. Kemana wae? Abah, Dalam ada bahasa berarti jadi ya. Berang ada kawan ya teh Kang Asep. Bisa digambar ya, Bang. harus ada dongkap. Itu tidak tadi ya, Bu. Oh, setrap. Rapornya kurangin nilainya. Alhamdulillah. Perjalanan. Tapi kata hilap ya tadi. Salah betul. Dalam dulu, Bu. Pasti orang Sunda ini gitu dia mah. Masih kayaknya untung. Gitu pasti orang Sunda, we. Menikah di kantor di sana. Sombong ya. Sombong. Panjangnya teh sama. Masjidnya nih. Sama abu-abu. Pilot ya. Tukang pilot. Saya ya. Kang Ale mana? Ih, mana ya lain? Apa ada jelema sono abdi teh Allahu Akbar. Bener. Saya teh arek ngamuk bah daina. Arek ngamuk lah ayeuna. Naon sababna? Berang anu ngantosan teh. Bantu itu. Saya. Di Bandung ya. Sareng we. Sigana macam buat. Mulai aya SMP, SMA di mana we eta bikin karumpin parung panjang desain harus Des ka ieu. pelosok tuh. Plok-plok ge. Kami Karangkas pas nama jalan dia abdina. Karangkas Bitung, saniman di Karangkas Bitung, saniman di Bogor. Nah, kita saniman di Cirebon. Oh, Jawa Barat kan samingon. Besok asa-asa kada marah gitu. Wah, tahun puluh mana gitu. Kakak tuh eta, paman kita di Sambil aku bang. Insya Allah diundur di awal 2020. Kumargi sadayana pengurus setiasa sumping sadayana kegiatan anu setiasa di unda gitu. Sagala rupina sareng hatur punten pisan ti rengrengan Bandung ukur dari ginjing teh cenah kawa. Dan hapunten kasadayana. Kangge perkawis anu tadi tos di carioskeun ku Pembina anu kanggo milang teh ya paminten di awal Januari paminten ya Pembina dan diantos wae paminten di soream sadayana mudah-mudahan sadayana tiasa hadir kados bilang kala anu kadua ayeuna itu sepertos bilang kala anu kahiji panginten gitunya janten urang di ente janten contohkeun teh supados nya urang teh dina sepertos anu kahiji mah tos janten contoh anu kadua mah urang teh hoyong guyubna teh tong aya misalkan masalah anu apos berlalu gitu jantan orang teh kedah ti ayeuna dudikeun ka payuna teh hoyong guyubna hiji teh harus hiji gitu tong aya tungtungna gitu tata hoyong mah sadayana teh kitu. Nah anawi mungkin dina waktosna mudah-mudahan sadayana urang biasa kempel kanggo ngabahas milang kala anu kadua. Nah kitu baca.
Mendak panginten mungkin di mana nama mungkin panginten dibahas namanya. Mungkin tenang kaping sabaraha. Mungkin paling mungkin di Ya. Caca. Soalnya antos gaduh kalenderna ka pembina abi teh gaduh. Kalau resan. Tawis kaping naon teh tanya. Sip, anu anjeunna hapunten sakali hapunten ka Regional Bogor teu tiasa sumping margi tos dikejar waktu. Agenda dudi ka Bogor tabu 3 sakala atau tabu 3 meleset gitu. Itu puncak mah buketum dinten Sabtu Minggu teh emang gitu sanes kebon teh nu ditinggali teh jadi mobil gitu. Gitu tadi hapokan Numpang. Ieu kumahanya cuma deuh lamun hayang akun pegat, geus selesai ke lamun hayang karunya keneh geus telepon CS. Atuh ulah tuh yang geus atuh telepon heula. Atau lamun nyakan akun mungkin telepon heula ieu ka backup tengah aja santai sengaja gitu di padang beda-beda bintang jingke pegat akunnya. Jadi diskusi lah tadi teh. Oh, diskusi heula maneh. Atuh kos aya rapor pada mau kos pengalaman gitu. ya Saya teguran seberapa kali itu biasa pan oh geningan tata tertib teh anu pas di ayeuna pangpangkeun gitu nya eta teh apakah ka saya pengurus itu apakah teu apakah aya kirangan gitu lihat kirangan biasa pan ari di kolam meureun dipati sok Allah ah cekap ieu mah ada enak tah cekap dan itu paling penting abdi kelas kaduana perkawis logo abdi teh itu kata ke kasadayana abdi teh kan mun ayeuna geus kieu nya terus aya perubahan kamarinya di tambahan dina terus kamari waktos kopdar paling di Cianjur kantor di tamihan deui gini ieu Oh iya. terus abdi teh masalah tuh eta paten keuna lah gitu pamina teh kumaha pami kelas kitu gitu ngajakan Robih deui. pasti dirobih deui kan ayeuna aya usulan anu tadi dicareuskeun ku pembina teh anggota parkawis nabina. Berarti mungkin dina logo oge termasuk kita robih. Logo pangitan logo mah seperti anu tos didamel kamari kita kodrek. Anu abdi kan fundamental logo dia tah Royalis biruan. ya. Dan saya iya terus perisai gitu nya. Oh, Perisai yang teh itu padi ya. Mau sama kos eta mah kos itu. Aya perisaian gitu. Mana dina itu Apa ya? Eta mah pami ka ACC lah misalnya Yana, mungkin ada kurang bagus. Bangga. Mungkin upami logo mah, upami tiasa mah terkena di terlalu diekspos. Makanya daripada ribut-ribut terus keluar merah we. Asli mah jebakan Batman. Seganti ya tata. Abdi mah sih di nomor. Sareng ki babe. Ieu. Aya ieu. Serok kan aya di Messenger mah teu. Heeh. Minta nomor WA. Di WA aja cenah. Lagi kumpul di saung dah gitu. Tunggu aku ya OTW.